Ya, nama Imlek datar aya barongsainya. Cuk saha aya mamah urang baru antara lalajo. Hari kamari eta. Di Unggal Poe nama Imlek teh. Di mana teuing mah Imlek unggal poe mah? Ya, Imlek mah juga lebaran setahun sekali. Ari eta ning Pak Ustad unggal rek subuh sok ngumumkeun. Ngumumkeun kumaha? Waktu Imlek kantun 2 menit deui. Imsak. Imsak eta mah. Nya, geus Neng Rita Sugiono. Sugiarto, Sugiono mah aki-aki purunyus. Eta lah pokokna mah. Ya, kan ayeuna teh urang teh nuju saum. Nya, nuju saum ayeuna teh. Jantan Pak Ustad ngumumkeun, tapi sanes ngumumkeun Imlek. Iraha teuing Imlek diumumkeun di masjid nya. Imsak. Cepil eta mah, cepil Neng Rita eta mah. Di entepan Bang Bara